warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi STM tepang deui sareng simkuring sakira dina acara TP News. Dinten ayeuna 7 Juni 2025. Sababaraha warta aya dina redaksi sareng simkuring baris dipedarkeun. Pemerintah Provinsi Jawa Barat ngaliwatan Gubernur Kang Deddy Mulyadi parantos ngamekarkeun hiji program anyar anu ngaranan pendidikan karakter, disiplin, jeung bela negara. Program ieu ditujukeun pikeun siswa-siswa anu kagolong gaduh kebiasaan anu kurang sae. Misalna wae tawuran, kabita kaulinan digital, ngarokok, bolos sakola, nepi ka ngagunakeun narkoba. Para siswa anu kaidentifikasi kana kategori eta dikintunkeun ka tempat pelatihan. Salah sahijina nyaeta di Resimen Artileri Medan 1 atau Komposit Setihira Yuda di wewengkon Purwakarta di dinya. Aranjeunna ngalaman pelatihan disiplin salami 2 minggu. Nah, di sini ada suara latihan militer. Pelatihan nu dipasikeun ngawangku kagayatan fisik, baris berbaris, salat berjamaah, jeung diajar nilai-nilai kebangsaan oge pelajaran akademik. Tujuanana nyaeta pikeun nyiptakeun generasi ngora anu kuat, disiplin, jeung tanggung jawab. Program ieu narima rupa-rupa tanggapan ti masyarakat. Sabaraha kolot nyarita yen anak-anakna ayeuna langkung disiplin sareng langkung taat kana aturan. Nanging Komisi Perlindungan Anak Indonesia netelakeun yen aya sabaraha aspek anu kedah dievaluasi, utamina ngeunaan pendekatan psikologis ka para siswa. Nah kitu warta anu kapihatut, boga samponen caran capakan. Hapunten bilih aya kalupatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda.